Nah sabab anjing terboga hati. Bahayanya ilmu teh ka urang teh gero nyauran teh manfaatkeun ka urang tapi urang teh teu dimanfaatkeun. Nah betul urang teh bisa ngamanfaatkeun ka ilmu karena ilmu urang sabab hate urang sabab urang teu boga hate kan gitu. Dina atasan hate urang teh berfungsi lakol balakat. Nah urang teh bisa ngamanfaatkeun karena ilmu sabab urang hate teh berfungsi. Ya fungsikeun karena hate urang difungsikeun dibersihkan nembe urang tiasa ngamalkeun kana ilmu. Ngamalkeun ilmu teh usaha eta teh. Lain ku batur ngamalkeun ilmu teh. Usaha ku urang sorangan. Biasanya jangan ngamalkeun ilmu lain yang batur ilmu teh jang urang. Sanes jang batur ilmu teh angge urang. Pan dina antawisna